Aduh, aing mah duit karisa kieu. Mana beasan kabeli. Susu coklat, susu strawberry. Mang, meser. Oh, mangga, Antasanang. nyasop. Mah, hoyong meser susu. Ih, ari dede, nyaho mah teh teu boga duit. Si amangnya dipayun. Teuing ah. Sok janji wae kamu mah ari ngageruan dagang teh. Untung we tuh geus eueuh dagangna Ada sabaraha? Ngopi mah, Cek? Ah, moal mang. Keur puasa. Geus 5 poe. Oh, syukur atuh. Hari ini jam sabaraha nya? Jam 2. Oh, jam 2. Ekna nanyakeun jam. Ah, henteu. Asa jongjon we kitu ari geus salat lohor mah. Mang, ari peuting aya bangsatnya. Heeh, Jam sabaraha? jam 2:30. Nah, abi teu ngadenge nya. Padahal jam 2:30 mah abi teh keur salat tahajud. Sok itu tetangga oge nu kabangsatanana. Oh, tatangga. Tuh nya. Da abi mah di imah sok ngaji wae. Matak imah teh terhindar dari mara bahaya. Ah, eta mah keur apes ya meureunna. Biasana nu sok apes mah kurang sedekah eta teh. Matak abi mah moal poe Jumaah sok tara elat da. Mere sedekah ke anak yatim. Geus katewak da, Cek. Budak keneh bangsatna we. Ih, budak keneh geus jadi bangsat. Abi mah da harita keur hamil tara leupas tina zikir. Matak budakna oge ayeuna saroleh. Syukur atuh. Heueuh nyata. Jadi teu ah. Geus hujan. Cek, eta murag. Naon nu murah? Duit tuh. Oh, duit. Penyanna teh iman. Cek, penting karasa teh gempa. Teuing atuh. Asa can pernah ngasaan gempa. Gempa mah Cek karasana ge euneur. Da eta mah bencana alam. Teu iraha si alam boga bencana. Ari bencana alam mah ulah diheureukeun, Cek. Sieun. Sieun naon? Nya sieun atuh. Da bencana alam mah salah satu tanda-tanda kiamat. Lain kiamat mah geus maot. Kiamat, lain kiamat. Aing ngaranan kiamat teh akhir dunia. Atunya kendai akhir dunia mah sing areling we, cing getol ibadah. Nya tong hara atuh, Cek. Abdi can naik haji. Atuh kari naik haji. Cek, naik haji mah teh siga ngagoreng tahu bulat, bisa dadakan, kudu antrina ge mang tahun-tahun. Katinggalin info berarti. Ya, daftar haji khusus di Kazanah we atuh. Estimasi antriana sekitar genep nepi ka 8 tahun. Leuwih teh era dibanding jeung haji reguler. Fasilitas nage VIP. Hotel bintang 5 di Makkah jeung Madinah. Lokasi maktabna deket area Jamarot. Jadi perjalanan lempar jumroh lebih mudah. Hargana mulai dari $10.000. Dan untuk bookingnya cukup dengan DP $5.000. Tah, salila masa persiapan, jamaah bakal miluan manasik intensif berkali-kali. Dan dibimbing langsung ngara setiap rukun dan wajib haji dipahami. Oh, atuh rek di kasana we ah. Keburu daftar atau ngadaguan antrian. Soalnya aya ratusan jemaah nu daftar setiap bulanna. Nah, untuk yang melihat video ini, ada diskon khusus $300 dari Kazana. Ayo, buruan daftar haji di Kazana. Mang, nyawa tuh. Naon? Si Samsul, beuting ka nyawa nyokot hayam kudu ngarona. Heueuh nya. Hayam saha, Cek? Hayam manehna? Panjana teh hayam batu. Nu manehna, ngan peda diteuneun diteun si Udu. Kan si Samsul mah budakna rada beungal ning, Cek. Heeh, bengal si Samsul mah. Hari eta harita nu moal kabur anak cepiah saha tuh? Si Samsul? Si Usep anak waukan. Si Samsul mah minggu kamari teh ngajual emas inungna. Padegong atuh budak teh. Meureun inungna kumaha? Teu kumaha. Da emang dititah cenah ku inungna. Tapi si Samsul teh mun ditelek-telek mah mirip si Joni teh mang. Joni mana itu? Eta si Joni anu dina saris ganteng-ganteng genteng. Ganteng-ganteng genteng. Heeh, nyawa tuh. Eta nih anu nyaritakeun tentang si Joni, budak manja anu jadi pewaris perusahaan bapana. Aku lantaran manehna geus ngagagalkeun kerjasama jeung klien penting perusahaan. Lanceukna teh anu jadi pimpinan di perusahaan ngancem rek dibejakeun ka bapana. Karena ngarasa dipermalukan, si Joni teh ngajak taruhan. Lamun si Joni bisa ngebangkitkeun deui anak perusahaan bapana anu terbengkalai di lembur, posisi si Joni di perusahaan kudu dikembalikan. Tapi lamun misalkeun gagal, lanceukna berhak cenah nyambut saham si Joni di perusahaan. Jorok sekali namanya. Terus kumaha we eta lanjutanana? Ari hayang nyaho mah menikene nonton we seriesna dina aplikasi video, episode hijina ge gratis. Heuh arek ah. Bangun rame. Yeuh, bisi aya si Samsul kade masing kade we. Si eta masuk nyokot duit. Heueuh nya. Emang pernah nyokot duit di mana gitu? Di ATM. Da manehna mah boga rekening. Duh, karunya teuing ngadaguan Mang Asep lila. Geus we tuh ngajaga abdi. Maka kudu sagala dipikarunya. Da hirup abi mah teu dipusi ka maneh. Lain kitu, Bu. Eta we karunya nungguan sorangan. Hanya sorangan we atuh. Manya kudu abring-abringin. Nya geus atuh. Ku abdi di baturan we lah. Teu kudu di baturan. Balada abdi mah sloba. Teuing ah, kakah rudet geuning ngawangkong jeung ibu mah.
Mang Haji, bade meser coklatos nu rasa original sareng nu dark coklat. Oh mangga, tak eta tanya nak we. Ya ngarata rudet, jeung teu bosan ngadaguan penumpang. Oh, gitunya. Ning ieu mah beda jeung nu ibu. Nya heueuh lah. Ayeuna mah aya varian 2 rasa dalam 1 pack. Tinggal milih werek varian rasa nu mana. Aya nu original, eta nu dark coklat. Pantesan atuh ibu katingalina happy we. Walaupun ngadaguan Mang Asep lila, ari sabari ngamil ieu mah ngeunahnya. Nya atuh, ieu teh wafer nomor 1 di Indonesia. Coklat Italiana berlimpah dan berkualitas. Cocok pisan ieu mah jang naikeun mood. Hayang atuh abi ga nu original, bejakeun ka Mang Asep kaheula kitu. Teu nya sok we cobaan mumpung aya 2 nana. Teu kudu bebejak ka Mang Asep. Heeh. Pan ibu nu ngadaguan Mang Asep nage. Can datang kan Bu, Mang Asep teh. Can aya. Lila atunya di mana ngomong ka abdi teh rek nganterkeun heula pamajikanana. Jadi moal warang ngojek. Ari maneh? Lain ngomong atuh teu ngojek mah. Hampura ibu karek ingat. Geus atuh ngojek ka maneh we. Tong rudat atuh ya coklatos heula. Nikmatin happymu, lepasin bebanmu. Coklatos waperol, Mama Mia lejatos. Hei burung ngebut. Bu ya cekap jerona sakieu. Jero naon? Nya jero susukanana. Keur naon kitu susu kan? Kangge jalan cai atuh ibu. Emang cai sok leumpang, make sagala dibere jalan. Cai mah ngalir bu, lain lempang. Aliran naon? Aliran sesat. Nya aliran cai atuh. Ari ngalirna ka mana eta teh? Nya mah pae susukan atuh bu, alirna mah. Kudu pugu ieu ngalirna ka mana? Ulah siga bansos. Ngalirna teh ngan saukur kan udah deukeut ka aparat desa. Ya mata kitu ge, anu deket ka aparat desana jelema teu boga. Siga abinya jelema teu boga. Maknya jelema teu boga mobil, boga motor. Dan ajan boga mobil ge beas-beak mah angre teh boga. Pan ibu mah beak oge beas, masih kana bisa meuli. Da boga duit. Ada nu teu boga duit oge bisa nganyuk. Leuheung amun dibere. Ya tong ngadepkeun dibere atuh, ari nganyuk mah kudu dibayar. Teuing bu ah. Aral ngawangkong jeung ibu mah. Make sagala aral, Liar ah, pagawean ge jadi teu beres-beres. Jaba disuguhan ge henteu. make sagala hayang disuguhan atuh, da lain tamu. Bu, rek nyuguh mah teu kudu ka tamu wae. Anu gawe ge kudu. Justru lamun nu gawe disuguhan pagawean mau beres-beres. Nah, Kan ngagayem wae lain barang gawe. geus pula. Daripada pe omongan mah teu kudu disuguhan. Lebarina tuh, rek meuli suguhan ge teu boga duit. Manya teu boga duit kuriak. Ieu, bisa hayang apal, bisa kuriak kieu teh meunang bansos. Manya menang bansos. Pan ibu mah jelema beunghar. Hadana jan beunghar ge abi mah teu boga. Teu boga naon? Teu boga ka era. Nunjungan tasan saha, Bu? Maneh hayang nyaho kana urusan batur teh. Sanes kitu, pami bade iinditan, ku abdi bade dianterkeun. Emang nyaho gitu tujuanna rek ka mana? Henteu. Nah, tuh ari teh nyaho mah kos nu heueuh we kanturkeun. Nya ai puguh mah ibu rek dianterkeun ku abdi, kage ditanya meureun ku abdi. Teu puguh nanyaan kan geus boga salaki, kan nu lengo nanyaan mah. Lain nanyaan kawin, Ibu. Nanya naon atuh? Nya nanyakeun tujuan ibu. Ah, ari tujuan abi mah hayang hirup tentram, rezeki lancar, awak sehat. Lain tujuan hirup, tapi tujuan ibu bade init ka mana? Nah, sahan rek ini. Ibu. Ah, moali ini tan abi mah. Ah, tuh make cicing di pangkalan ojek. Kenai atuh kumaha urang we. Ari ibu di dieu mah, abi jadi nyangkana ibu rek iinitan. Sok gampang nyangka mata ke, tatanya heula. Pan tadi geus ditanya ku abdi. Maneh mah nanyana oge, abi keur ngadagoan saha, lain nanyakeun abi keur naon. Sok tanya, abi keur naon di dieu? Naon atuh ibu di dieu? Ah, tadi keur ngawangkong ge jeung maneh.